Sasauran bahasa Sunda, ka ibu bapak guru, ka sobat babaturan. Sosialisasi hormati ajaran. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, ditenan dina kamusna, na koran jeung majalah, sing ngarti ulah salah. Resep teman maca buku Sunda. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, ditenan dina laguna, apakeun haleungna, sing bendes kalimahna. Resep teman ngawih lagu Sunda. Pembelajaran tujuan pengajarannya sehingga rumah pamit tadi ibu benten sareng penilaian tiasa benten bu bagi penilaian mah tiasa di akhir itu diajar oke pasti akan tes budakin tiasa penilaian gitu. Tapi nalika ibu ayeuna masih atas asesmen kudu nalika proses pengajaran datang tunggulah sadayana diberikan sawisa buat dia cangkena bukan titik imritna terus lembukan sabungana kualana tupai letona terus lembukan satarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalanceting kahari, sing tarati bari hade budi. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indung kurang Sunda. Di sekolah kitu deui sasauran bahasa Sunda, ka ibu bapak guru, ka sobat babaturan, sing giatna hormati ajarna. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, ditenan dina laguna, apakeun haleungna, sing bendes kalimahna. Resep teman ngawih